dek nyampur barudak gitu si Mamat sugan saya ada air ngarona kan kewajiban di jam sabaraha ieu nya tuh kadek jam 8 terus si Mamat geus nyampak encan gitu da air ngarona mah kewajiban dek si A si B oge jadi ngajaga lemur lain masalah maling-maling teuing bisa anu bisa anu kecelakaan eta kan kewajiban anu ngarona sebenarnya mah kudu bogan sateng geus urang ngadogoan di dieu nah jeung di tangan mah heseng ngadogoan di dieu da anu nyampur ka dieu jam sabaraha sok papacan ka dieu sesuatu era penting-penting teh dagoan lah segede mah mali lah bari ngobrol di dieu nya heeh kena bari angking ieu bah beli asal ilah ini si waliwar teh nulungan ini jam sabaraha bae lah dagoan segede ngulanan gila pisan baliwar teh biasanya sok ngurunyung ke orang gancang lain ke mananya weh kian sadatan gila dia dagoan teh gila pisan tinggal ingin semua senjata yo jam 8 itu wah itu nih kan bin bahaya bah kurang luar nanti ya lain ngarana mah kewajiban kata di sengadapuan abi mah di dia maraban hal doma dah maraban doma bukan seberiji doma tilu ieu urang ngajak si Maija ayo atuh ayo iya siap marawa rokok teh aya can meuli di dia iya emang aya sok amunisi mah jam sabaraha ieu mah hampir jam sabaraha jam 10 itu barudak can ka dieu wayah kieu toh meuli padang jam sabaraha eueuh atuh wayah kieu mah di mana narutup naon hari emak lain meuli sang padang apa ieu menungguan barudak ngarona mak panena teh rek ngarona hah panena teh rek ngarona wah di mana ngarona naon ngarona oh ngarona tah kitu teh cing tarik ngomong teh ngarona di mana mana masuk salah wae deh dengean ayo atuh tinggal nungguan barudak tungguannya di dia nya mah nya tungguan dalam tungguan di dia atuh tunggu sabaraha ieu nya susah jam 10 bae lah tungguan di dia we lah tungguan di dia oh itu dengan tuh mana tuh kawan mak yuk mak lawan nanti ya oh budak sieu mah udah kumaha kajong buruk nayangnya itu nah udah ngarana mah kewajiban ieu mah oh eta bagian orang teh ya ieu mah bagian orang kurang mak ayo mak ngarona itu ngarajak barudak saha ngarona ayo ngarona aya bagian orang lain teh ngarona ya bagian orang kurang asa kasupan kieu gaang lain kikituan bagian nguriling ayeuna urang-urang ai si bahliwar pasti teuing ka mana gitu man ayo siap ayo atuh ya urang ka dari itu di pos lah urang ngari ulang urang saya ayo atuh ayo karena ayo malah rokok teh malah rokok wah aya kopi aya ulah mentaan lain teh mawa senjata dinya tuh balik di itu aya aya siap urang mah iya aya pakuan yo ngari wae teh si bos dina bangku apa nu mau di mama teh saliwang kayaknya na bangku ayeuna mah ngeuring ayeuna mah geus ngariung kabeh udah ngeuring saha ada kan bae di dia lah ngeuring teh lah di Udin tuh di Udin heeh besok teh naon kan kade bah kumun bisa mah pekarang ya siap lah nya sok atubar ya bah enak jeung udin bagian ngulilingnya heeh ya ieu sana katunya na bah coba deh lah nya abi mah besar di dinya berani aja si naon-naon lah nya sok ngeliling iya kan kaler heula ka kieu lah iya lah urang ka kaler heula kaler heeh iya so hati-hati ya ya siap ayo assalamualaikum nih kan waalaikumsalam ayo tuh bah urang bagian ngeliling operasi heeh siap ayo yuk saya mau kita erek ini ayeuna itu orang atau angke nyusul itu kan da barudak mah teh harareup gitu orang di dieu lah gitu nungguan soalnya bae da geus aya nu patroli mah aya barudak gitu kan bae mah orang tungguan di dieu lah jeung si abah kan di dieu mah barudak nya tungguan heula we di dieu heuh cek mak mah mending kahareupeun di jalan nongkrong gitu cek mak mah gitu bisi barudak teh operasi cek mak mah masa mending imit lah sararea gitu ka ditu kumaha tah mak ton cek deui mending tungguan heula sakedeung mah udah ai maneh ngaranna mah kewajiban ai maneh dek sa si B oge ngajaga lemur ai maneh kadang-kadang kaku umat ai maneh
Kan curiga ka barudak sieun teu nguliling teh dah urang susul ah. Ai sok lain kuna naon sok sieun anu keur sare ai maneh. Dia curiga ini dina hati emang. Aya tuh bah, orang tempo ka ditu, barudak masuk liwat bisa itu ngeliling. Orang tempo ka ditu ayeuna. Dan itu teh dah. Urang nguliling lah. Urang pamitan lah ke RW emang. Ya tuh mah, orang tayang heula barudak itu bahnya. Heeh. Orang pamitan ka RW heula tuh. Ayo. Pak RW heuh pamitan heula, ieu tos di gede keluar. Karena turun pisan ah. Badai nguliling abdi. Iya, mangga sami. Cara benar baru mah. Nya sok ka ditu kalau kontrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya tuh bah. Ayo. Orang kontrol barudak tuh. Bisi Kontrol. kemana karep Lain kemana sok sararekeun barudak mengalah sampul ngalah role ama ieu. liwar atuh kitu mah. Ayo bah, Ayo. kurang istirahat lah itu tak capek. Belah mana? Kela orang ketrok kela orang handeutan. Belah ditu ya bah. Ayo. Siap. Tadi kukurilingan. Oh, istirahat heula. Kurang nongkrong lah di dia bah. Iya, capek lah orang supuihan di tadi. Barudak kemarin adi. Dia ngarariung ke dari gitu lah. Dia ada rata nggak dari ngarariung dari dia sok ngarariung apa di dia orang? Oh di dia bah istirahatnya. Oh, ngari dia sok ngarariung apa di dia? Kumpulnya sok di dia. Abis sirik ngerokok heula tenang ya. Tiris bah. Tapi itu bah tiris. Oh, sok. Yo. Kuat pak. Ngaran nama tiris barudak kemarananya ieu mah. Ieu mah da ucing lain si cantik dia. Tapi ucing belang ieu. Teuing dia kamarana barudak teh. Tuh itu jelema itu tuh yang anu dek mau ka dieu teh saha. Kalaka ngencar sia goblok ah. Aing keboga duit kitu euy. Ieu aya HP. Tek dijual tuh aing HP pareung padoli tipu. Baliwar tah ku aing urang tipu kagok wae lah. Da teu boga duit tah paling kana HP da. Bodoh jelema na. Cobain mah urang teangan lah. Sugan aya baliwar anjing ah. Tawarkeun HP modal ge paduli. Jeung ieu cenah Bandung soreang si goblok teh. Pereream. Dan aya oh iya. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang teh boga duit nya. Boga duit teh boga duit. Teh boga duit. Oh teh boga duit. Talaan atuh sarungna jadi Siap. me ieu Siap, tah boga duit. Terek ngajual HP, dah HP mah aus surung. Oh, yang sabaraha? Bae lah gocap lah. Sebenarnya orang melihat HP urut teh jerak jadi kapok. Naon urut gegabah. Halus teh ieu. Aus. Kayak di imah cek nama. Yang baik udah baik dibeli lah. HP butuh. Kayak gitu mah tuh. Ngan pedal sama konten dianyuk. Bae we. Baik. Iya? Dia lah. Orang balik ke banyak. Ke mana? Nang ngaranna Besok. sok HP mah dah aus. Aing si emak ieu masalah ieu ngajual HP teh balik. Peluru. Ieu mah ngebohong ieu. Tah eta be aya gambar deh. Ya masalah ya beri dijual deui aing ah. Ore ya aing kocap tapi udah bisa salaman deh. Salaman leupetan gitu ah. Bohong anjing geun bae. Jual deui. Bingung barudak keur nyamper ngarona teh apa tahu datang kamaralananya jelema teh. Paya kieu kuacan biji dari kurang kuriling we sorangan tungtung. Dia ka itu lieu ka dia batur. Bim, kemana wae? Orang mana tadi belum ngarona teh lah cangkel di dia kurilingan sorangan oh batur. Bim kebenaran Bim. Dia jual HP Bim. Tuh. Penaon ini? Samsung Bim. Samsung nah kieu atuh rupana HP teh. Tahun ini lupa, tinggal ieu mah jeroanana. Ieu hayang sabaraha wae ieu. Ai kayang pegokeun bae lah. Ah beli we 50 lah tapi dianyuk isuk gitu. Mun bisa mah ayeuna Bim. Suka tuh lah. Nah we nama kudu dapat lah ka imah parean. Tadi bisa isuk sore. Wah, isuk-isuk pokoknya mah isuk-isuk dibikeun. Wah, kenal naon lah. Mau 50 mah sok we. Isuk kan dibikeun gitu. Kenal naon lah percaya ka jelema mah. Banyak percaya ka setan. Entong, setan. Tapi bukan banyak, orang ka dieu keliling heula. Siap. Lain ngajual HP kieu, naon HP lagi kieu mending dijual deui we. Keun bae lah 50 deui ge.
dianyuk deui kan bae lah teh kasanga jualannya. Ada Korea mah kieu teuing da naon butut kieu apena ge jeung remak perut naon yang burut dibebet. Kasanga jualna aing bingung ya. Bingung kasaha ngajualna euy. Sakuan we mah suka dijual mah. Ton, urang hayung si Abah Itu orang teang atuh lah. Ayo, tadi Orang cangkeul tunung jeung aing orang nguliling sarareanya. ngare orang ngarona mah kewajiban embung ada bisa saya oge ieu mah. Geuningan aya di dieu, Bah. Kebenaran di dieu, geus kumpul di dieu kabehnya. Teu jadi masalah. Orang corona di dieu. Oh, orang nungguan di dia, dia ngeliling di mana? Orang mah tadi di kaler. Ai dewek mah pokona salamur Ciharum mah ya geus kabawa di kabeh tah. Nya syukur ya geus kitu mah. Ada gua tadi di dia nungguan sararea ngariungna di hanger di dia Pak. Ari si emak kemana, Bah? Tiga mana dari kacai heula be teh channel deui urang tungguan deui di dia sararea bareng nya Kebenaran dengan ieu kejual jual HP balik ke jual HP teh. Kebenaran aya di dieu keur ngarariung mah kumaha eta mah jual HP butut ieu. Butut kumaha, Bim? HP salos Alus atuh. HP halus kumaha? halus Bim itu. Alus teh gitu tinggal rengat ieu tadi mah teu katampo teh poek meureunna ari geus ditau dicangan rengat ieu mung teuing Bim ieu lamun dibuka kurang ya teh HP teh si emak nu ngajual HP teh ka dewek. Pokoknya mah di dewa mau tulus pokoknya mah geus jual gitu ke si emak teang saya si mana nu ngajual tadi. Itu balik si emak teh kayang mah ngabohong teh ulah ka urang. Gede Apa banget. nu alus atuh ulah nu kitu. Pas kaji lemah saliwat wae. Kumpulkeun lain keur cicingkeuneun. Ini orang teangan mah si Gimana gimana? saya? Aduh baru dak duit antepkeun aing geus sarangan lapar mau dibere kapanggih jual HP tipu dah ku aing kabeh sabtu asli goblok teh ini loba tatangkalan kieu dah tuh anjing teu kuat deui aing lah pak geuh ieu sampai teh ngaku naon aduh anjing capek kieu cangkeng nyeri euy nyusin kabur aya barudak ka dieu aing kapargok cilaka deh yang nipu HP aing soal tadi nipu HP aing kecakan sekali di anjing kok teas gitu kabur aya barudak ka dieu aing kapanggih Ayo, ayo Balik, untung dianyuk. Dia soalnya kita dianyuk. Goban ya teh. Atuh dah. 10.000. Kurang teangan si emak tah ngejual HP teh ya. Bim, Tipu. kasih tipu Bim. Tidak itu untung jangan dibayar Bim. Kurang teangan yang itu. Lamun beurang nih kumahakeun. Alungkeun bawah itu mana tapi karunya sakapeungkeun tah. Baik. Sareng ngapoe. Ini mah jadi perhatian ngajual HP butut gitu. Keun bae lah kurang teh. Jadi kebatur ke nipu sarua. oh si gay itu si emak teh mana si emak itu kan Itu ngalasa ampu angka. Geus eta mah tewak. Lain kalau kamu kan yang samperkeun tuh Ayo sabarkeun. Mending bikin kawar wajib mending dialungkeun. tapi ngalungkeun we lah supaya wajib kan. Ai kuduna kawar wajib we. kayaknya malah dijeburkeun nang SSC anjing kah satu tahu sih kan gede kabur aya barudak belum ya SSC tuh ini sampai anjing pagi gitu sampai tuh ini halangan naon deui Tuh. Tewak bahasin wae. anjing di mana bener Wah. oh bener ya si urang oge goblok naon ieu kadaria ya Lain naon bebang. lain lapar yang teu kuat Lain HP teh parem tah. Parem HP teh. halus Terus naon teh kasih Bima. Tanya beli di dia aja tuh naon apa gote teh itu anak Halus, Bang. untung Can dibayar ke urang. kumaha tuh aing Ayo eta tah ada kumaha tadi na meulina. kumaha Ada Mak, keur naon eta mana? iya nek sampeur Sampun mbak tong urang imana eta. ada teu kuat lapar
Ya ini kumaha ya ini ieu. Ini setewa karena mau orang alungan ke bawah hukum. Kan seorang tewak Saya mana tuh balik mana? Naon ieu kira? Lain gotong-gotong betul. Ayo mana saparte mau bawa. Batu mengararona. Udah, kuat lapar. mau liwar ieu mah Satu. Udah salurkan. Aing lapar goblok teh pisan. Katanya dibubarkeun kumaha. Naon dirasa anjing baru dak aing. Pelajaran yang mana? Ayo mana? Kita mata ulah hutu patipu hirup kitu tadi ngomong rek corona ayo geus bawa sampul Anjing aing ieu sorangan.